luar biasa ieu maneh sok aya nama ku ibu atau ku mamah didoakeun jang geuningan da bener ka hayang maneh teh. Sampurasun baraya lain puisi dimanapun kalian berada. Poena enak mana deh? Poe Salasa. Poe Salasa, mudah-mudahan maneh selalu aya berada dalam posisi bahagia. Episode ka-4 setelah 3 pertanyaan kamari ku urang geus dijawab. Anu episode ka-3 kamari aya tamu spesial si Ucung dan aing hoream deui di bintang teman ku si Ucung nu tadina kudu 10 menit. Kakak jadi setengah jam aing memusingkeun keheul kecuali urang pageto lamun deuk nyieun tutorial nunggulan jelema cung ke maneh jadi bintang tamu siap langsung kana pertanyaan we tapi sebelum kana jawaban atau pembahasan tentang lain papatah urang tidak akan bosan mengingatkan kepada maraneh anu acan nge-subscribe like, comment, subscribe karena di saat maneh nge-subscribe channel Lain Puisi maneh bakal apal di saat urang ngupload video anu anyar. Jadi bakal langsung aya pemberitahuan karena HP masing-masingnya. Komo di saat maneh galau wae wajib mensubscribe channel Lain Puisi karena siapa tahu video anu kurang diupload bakal mengobati kegalauan kalian seperti itu, guys. Apa, Mang? Lonceng. Lonceng saya tidak lain sekolah lah, mau guru ngobrol kada lonceng lah. Kada lonceng, orang anak kerja si guru, tapi mau lokain frame kayak tak khusus aing pembahasan masalah pendidikan. Aing bakal mengundang Bapak Aden Ridwan untuk menjadi narasumber masalah pendidikan dan masalah murid jeung guru-guru sekolah. Siap. Ini kumaha urang tuh? Tak. Kumaha? Kalau gitu, alah. Kela aja dari pertanyaan ka aing tanya. Jadi gitu. Aya si Amel teh saha? Teh gitu. Kela kumaha? Oh iya. Siap. Langsung ada pertanyaan Pertanyaan kali ini datangnya dari Dian Kida _53. Aduh, geus aya nomoran deui wae eta guys. Kieu mah urang dek menta solusi mun aing moal merek kumaha. Tapi sok siaplah nya. Urang sebenarnya solusi sebenarnya lebih ke gambaran obrolan tentang hal-hal yang pernah dialami dan berhasil lalui. Sekali dia ulah ngambeknya di saat statement orang mungkin ada yang menyinggung atau kumaha inti nama cokot nu alusna pikeun anu gorengna seperti itu. Ya mang urang dek menta solusi na urang kakarek pisan bijil sakola kaluan meureun. Terus kolot urang geus nitah gawe jeung pagaweanana geus aya meunang neangan kolot urang. Tapi urang teresep karena pagawean eta sedangkan urang sorangan geus meunang pagawean anu dipikahayang ku urang. Kira-kira urang milihna kanu ceuk kolot ngarah kolot bahagia tapi teresep di urangna apa kumaha tah? Cik mang menta solusi terbaikna. Paham. Jadi kieu nanya pertanyaan dari si Dian Kida _53 ieu bingung. Karek keluar sekolah masalah pagawean anggar balik dikeun pagawean. Tah urang resep masalah nu kari tanya. Ku kolotna dititah gawe bahkan geus aya gawena. Tapi manehna teh teresep si Dian Kida eta teresep dan si Dian Kida ieu geus boga pagawean. Jadi kudu milih nu mana simpel sabana pertanyaanna. Mun urang jadi maneh, urang pernah baheula dalam posisi itu. Urang milih akhirna urang milih anu ku urang dipikaresep. Karena aya dua pilihan sebenarnya. Bisa milih anu sesuai ku maneh dipikaresep atawa milih anu ku indung maneh dititah. Dua nana bisa dipilih. Dan dua pilihan eta ada resikona, ada carana anu kudu kumaha dilakukeun. Kieu atuh. Urang mah baheula milih jalan, milih pagawean anu ku urang dipilih karena urang mikaresepna eta. Karena urang sangat-sangat teresep di saat dalam hal apapun jelema menjalaninya secara munafik, ongkoh teresep tapi di jalanan dengan alasan apapun urang mah teresep. Boh percintaan kurang di jalan padahal teu bogoh eta munafik karena itu munafik. Apalagi na pagawean, kan pagawean teh salah satu ibadah, salah satu tindakan anu di jerona aya pemikiran, aya pengorbanan waktu, aya pengorbanan tenaga dan aya hasilna digaji teh tiba-tiba lamun dalam proses menjalani maneh munafik
Pertanyaan urang eta hasilna bakal kumaha. Dan biasana di saat menjalani hal anu kumaneh teu dipikaresep tapi dipaksakeun, bakal loba rungsingna, bakal loba masalahna karena maneh tidak bisa menikmatina. Dek gede eta gajihna, dek eta prospekna alus, tapi lamun jelema teu mikaresepna dan teu maksakeun karena alasan positif, misalkan karena maneh dituntut untuk menafkahi pamajikan jeung budak karena maneh berkeluarga, tak kecuali lamun kitu gitunya. Tapi lamun di saat maneh posisina karek kaluar sakola, mending cek urang pilih anu kumaneh dipikaresep. Tapi tetep karena kieu apapun pilihannya pasti memiliki resiko. Sekali deui, apapun pilihan maneh pasti bakal aya resiko anu kudu kumaneh dihadapi. Urang baheula di saat urang memilih jalan anu ku urang dipilih tapi teu dipikaresep kolot urang, tetep gogodana loba nya, gogodana loba karena kolot tidak merestui. Tapi di balik itu ada satu kebanggaan tersendiri, ada satu proses kreatif tersendiri anu ku urang dirasakeun. Karena di saat maneh menjalani hal anu kumaha dipikaresep bakal lebih enjoy meskipun terjadi duit. Sebenarnya kitunya anu ku urang dirasakeun. Teuing batur mah, teuing maneh mah, kan cuman gitu. Di saat orang menjalani pekerjaan atau melakukan satu aktivitas di mana itu adalah hal anu dipikaresep ku urang akan lebih menikmatina apapun hasilnya. Komo lamun berhasil, wah itu satu kebanggaan yang luar biasa. Dan di sisi lain resikona, maneh kudu buru-buru bisa ngabuktikeun ka pihak kolot maneh. Karena biasana sangat-sangat masuk akal atau sangat-sangat wajar di saat kolot nitah ka budakna hal anu ku kolot leuwih kahayang. Nah bet wajar, misalkan ada orang tuana anu polisi atau guru atau di pabrik, biasana nitah ka budakna untuk nuturkeun jejakna teh karena kahiji teu percaya kana kemampuan maneh, kadua beliau kolot-kolot maneh sudah merasakan zona aman di pagaweanana. Jadi we nitah ka maneh bahwa geus saya tuturkeun bapa, geus saya tuturkeun mama, da geuningan tingali mama oge nepi ka bisa jadi ngabiayaan maneh nangtungkeun keluarga maneh. Karena maneh belum bisa membuktikan tentang kabisa maneh. Beda carita lamun ti mimiti keur sakola ti keur leutik teh maneh punya bakat, tiba-tiba bakat tersebut teh geus ku maneh dijalani dan ngahasilkeun, otomatis kolot ge bakal ngadukung, bakal ngajuruskeun hal anu dipikaresep ku maneh, termasuk dalam hal pagawean maneh. Maneh dititah ku kolot milih pagawean anu dipikaresep ku kolot karena maneh encan bisa ngabuktikeun tentang pilihan maneh anu bisa ngajamin kebahagiaan maneh. Da urang oge, basa eta di awal urang memusikan jeung dagang usaha indung urang ngaulah-ulah. Da meureunan nya wajar karena kolot teh sieun urang salah milih dan sieun urang teu bisa ngaawakanana, apalagi zaman sekarang. Meureun kolot teh geus saya tuturkeun bapa, da usaha bapa atau gawe bapa mah kieu geus kagamar sagalana ku kolot. Jadi winitah ka maneh kitu. Tapi di saat maneh berhasil ngabuktikeunana, alhamdulillah ciga urang ayeuna nya anu kadina indung urang ulah bla 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 bla, ulah bla bla bla, tapi di saat urang bisa ngabuktikeunana, Bu, ieu hasil urang teh, ieu hasil pilihan hidup urang nu aya ayeuna leuwih luar biasa. Kolot ngadukung dan kolot ngadoakeun. Tapi nu tadi teh responna gede pisan di saat maneh teu nuturkeun ka hayang kolot. Wah, eta gogodana edan pisan 2 kali lipat karena secara tidak langsung tidak direstui ku kolot. Meskipun hal maneh positifnya eta teh, tapi di saat kolot tidak merestui atau kolot teresep atau kolot teu nyaho, biasana gogodana leuwih edan. Beda lamun kolot ngarestuan, kolot apa? Ku kolot kan didoakeun, wah eta sebenarnya leuwih babari. Tapi nu tadi teh dilemana. Di saat maneh sesuai dengan pilihan kolot ngalakukeun sesuatuna, doa ti kolot bakal edan. Terus hasilnya bakal babari, tapi maneh tidak menikmati dan deket karena munafik. Nah eta mah bebas urangnya. Urang teu nitah milih maneh kudu nuturkeun kolot atau nuturkeun ka yang maneh. Duanana ge bisa karena duanana aya resikona. Lamun maneh dek milih sesuai dengan kahayang maneh, buru-buru buktikeun ka jelema-jelema anu ngaulah-ulah, ka jelema-jelema anu nyepelekeun, ka jelema-jelema anu ngalarang maneh berbuat itu bahwa hal anu kumaha dilakukeun hasilna luar biasa, ngahasilkeun duitna, ngahasilkeun kemampuan ka maneh, ngahasilkeun ilmu, buru-buru buktikeun.
ngameh maranehna jara rempe dan balik ngadoakeun karena maneh geus bisa ngabuktikeun. Seperti itu. Dalam masalah apapun ya, dek percintaan, dek karir, dek usaha, dek apapun itu, resikona lamun maneh milih sesuai dengan pure 100% kahayang maneh, kudu buru-buru gancang ngabuktikeun. Titik. Karena lamun geus aya buktina, kolot, babaturan, dulur akan berbalik. Nu tadina ngaulah-ulah jadi benernya geuningan. Luar biasa ieu maneh sok aya nama ku ibu atau ku mamah didoakeun. Jang geuningan da bener kahayang maneh teh. Hampura mamah atau bapak baheula ngaulah-ulah teh da sieun. Sieun maneh salah milih. Da karena baheula teh maneh teh da geuningan boboloreun keneh. Tah bakal kitu kolot teh. Lamun maneh bisa ngabuktikeun mah bakal doana leuwih edan ti kolot dan hasilna bakal leuwih luar biasa. Gitu. Pak Guru nya. Ya, sip. Setuju? Setuju. Nah, mudah-mudahan. Soalnya emang benar gitu nya. Naon? Kan dia sakana kamera tuh. Aduh. Tah guys, tadi urang teh sorangan urang aya si Jipang jeung si Pak Den Ridwan ieu karena statement urang meureun kadangu oge. Pak Guru kumaha? Setuju? Setuju pisan karena naon ya? Nah dia sudah kesempok tah banget. Ka dieu tah. Aduh udang sare. Biasa. Pelor. Siap. Urang setuju pisan karena statement si Mamang ngelain puisi. Karena naon? Karena emang kebuktian ku urang sorangan indung teh atau orang tua atau bapak jang geus we tuturkeun bapak kieu. Tapi da urang boga sarua boga cita-cita meremangnya. Boga cita-cita nu emang ku hayang di hayang jalanan ku urang sorangan. Tapi nyaeta resikona pada pisan karena naon? Karena emang teu disetujuan ku kolot. Di saat kolot teh setuju mah biaya ge hararese nya. Hararese pisan. Kadang-kadang kieu nya jug we, tapi nyawa ya kudu duit maneh bapak mah ku ngabiayaan tah teh loba kasus anu kitu. Tah, bener termasuk urangnya sarua mah kan sarua benernya urang resep kana musik kana naon. Teu biayaan nu mesti tanya kawas budak-budak mulai. Nya. Yo duit kumaha nya. Nah, urang mah kan emang ulah da emang karena kolot pernah kana musik emang meureun gagal. Nah, geus kaasaan pengalamanana nya. Nah, eta kaasaan gagalna meureun kolot urang sieun meureun maneh mah tong ngaben atuh da gagal. Tapi alhamdulillah mah urang bisa ngabuktikan bahwa urang tina musik bisa sukses di Batam kolot urang karena emang boga keyakinan dina niat urang yang ngaben gitu. Hayang mun ngaranna teh hayang bener, kumaha nu bener teh tah. Tapi emang bener resikona badat, tapi akhirna alhamdulillah ayeuna nya setikna dikenal lah nya. Dan kolot ge lamun geus bisa ngabuktikeun mah kolot ge bakal boh berpikir deui, boh kete bakal ngobrol deui. Nah bener Bang, ayeuna nya baheula maksud teh baheula sok dicorekan kumaha tapi alhamdulillah ayeuna meureun karasa ketinggalan ku manehanana. Jadi sok lah jangan ngadukung bahwa pilihan budak teh balik gitu. Eta salah satuna gitu. Karena pagawean mungkin pagawean oge meureun nya. Pasti sarua sebenarnya pada kadang-kadang aya masalah pilihan hidup mah boh pijodoh. Sarua pijodoh misalkan kadang-kadang ge nya loba kolot nu ngarestuan non ngajodokeun misalkan. Jam, maneh wayana kieu tiba-tiba maneh boga pilihan lain. Bayana maneh kudu bisa ngabuktikeun bahwa pilihan maneh teh bisa dipertanggungjawabkan. Intina mah eta. Apapun yang maraneh pilih kudu bisa dipertanggungjawabkeun dan dibuktikan bahwa itu adalah sesuatu hal yang bisa menguntungkan khususnya yang maneh dan umumna yang kolot, yang babaturan dan yang lain-lain seperti itu. Nah, nu penting mah komo lalaki mah nya kudu dijaga naonna mah. Omonganna eta lalaki mah kudu omonganana, tindakanana itu kumaha nya kabeh lah intina mah kalakuan sih, intina mah kalakuan. Jawab mah. Gitu ayeuna geus 15 menit ulah 30 menit deui ngedit aing komputer nepi ka gara-gara si kucung komputer aing nepi ka teu urung ayeuna cung gara-gara video main 30 menit. Cukup 15 menit pertanyaan dia dari si Dika tentang masalah pilihan. Apapun pilihan maneh cing apik cing daek mempertanggungjawabkeun dan membuktikan karena apapun pilihan maneh pasti bakal aya resikona. Aya resikona segala ge. Pasti gitulah. Sekali deh atur nuhun Pak Guru, atur nuhun ya. Atur nuhun, siap. Saletik tapi berarti luar biasa. Ya konten bareng berarti. Pasti.
pasti soal eta. naon ke bebas oleh Bebas eta mah kitu. Atur nuhun ka maraneh anu geus lalajo konten lain papatah sekali deui lain papatah, lain mamatahan tapi menggambarkan dan membahas semua anu kurang pernah dialami dan berhasil dilalui. Ulah pohon nonton deui episode selanjutnya ke bakal aya paguru deui nya dalam hal anu lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Adi Amang ke Majalaya. Yo.